Oh, itu geter. Ini emang salah tri itu canda arti sok. Udahan. Kan tahu deuna. Oh, enggak pada mana. Mana? Ah, Haji Eneng. Naon aja nih? Bogohan beli daya supa. Supana. Supana lo pulahna balaukan. Iya. Ayo gara yuk tuturkeun aing yuk. Oke. Ini kira-kira Moal, kalem, ranjang mah. mulanya aja nih. Moal, sok anu ngajagaan jeung sok molor ngajagaana. Molor? Heeh, molor ge kos kebo. Kenanya teh kitu mah. Genahnya. Kos kebo molor naon ge? Orang jar rempeakeun lah. Heeh. Tuh, molor cai oge. Moal keur sok temen. Tuh, nah, kos kebo cai oge molorna. Nah, ieu budidaya supana. Moal hudang. Ayo, nyokot ka ditu ka jero. Udah dijagaan di dia. Awas sih. Wah, tenang. Harus satu kan. Ayo, bro. Enggak baca itu. Sik itu mah. Molor coba aing ngabangus ke kotek kadin. Coba eta pas kebok kita anjing. Goblok teh. Yeah, boy. Si boteng mampu ya. Eta tumila dina boteng kok teu karasa apa, Bos? Kiri di kan. Ah, ya. Hah? Ini mah. Mati lo, Mas. Ya. Buru ayo gitu. Buru. Aduh, gimana sih Haji Eneng tuh? Ibadah tuh. Halus itu manuk nepot tika beraki yo. Tatanena aya loba, eta manuk ojek loba, si Haji aya di mana? Kitu ieu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha teman saya? Kan. Tah, bagus. Arek naon ka dia teh? Aya pangabut sih. Pasti pabengetan gitu nggak masuk rumah betul kan jauh. Haji teh. Oh, senang aja, Mas. Oh siap, Ji. Pasti Si langsung. balik atuh si Hampura Ji, hampura. sok. Naon atuh ka dia teh? Betul Haji teh. Naon Bang butuh kamu tuh sih? Aing bijana Haji mah loba kopi supa. Naon anu teu boga haji? Wow. Anu dia terus hados. Mana kan haji kabeh. Itu Haji kabeh kali. Kabeh. Tuh tak jauh-jauh teh tidak ada yang butuh supa Haji. Sok. Itu. Gampang haji mah. Bisa diatur naon oge. Loba adanya. Naon anu teu loba atuh haji Bang? Tuh. Ulah. Yuk nu Haji kada pula yuk. Kabeh pokoknya mah. Nah, biar aku cepat percaya. Apa menurut haji? Itu manukot loba kitu Haji. Pokoknya mah di mana-mana lagi nu haji. Nah, naon nu haji pokoknya mah. Tuh nya teh. Tila. Bukakeun batas. Ah, itu panas Bang genah. Ikut genahan kieu Haji. Yuk kalau Haji kana yuk. Kabeh pokoknya mah. Kasiram-siramna nu haji Itu nu Haji kana. Nice. Eta tongongnya nu Haji deh. Nu haji pokoknya kabeh. Oke. Ah eta bener Haji ketika kieu dikasih teu kesangka kieu Haji. Nah, teh sabarna teh butuh lauk atau butuh naon? Butuh supa. Itu supa Haji teh jam-jam teh nya. Oh, beras Bang. Tuh. Si pajit sirit. Anu kan digaji molor. Ya, enak ku Haji yuk. Haji kabeh oge. Teh. Mungkin gitu. Tah, ieu budidaya haji teh Oh iya Ji. Awas nah. Geus na ba? Kan bawa keluar. Meuli kepahat euy. Sok. Tadi. Os tahu ini curiga deh kak. Kenapa Ji? Ieu pantau geus muka kieu. Oh, nya. Wah, buah-buahan mah bangsat yeuh. Coba tepuk aja Ji. Ini kau kasihan pisan eta astagfirullahaladzim. Si pajit sirit gawe nanaon. Molor bangun teh. Ajagaan teh halarese ampun. Kuat beak kieu supaku mah ieu. Aduh. Oh, pisan Ji teh beak pisan. Ah bener dijarah ku saha si pajit sirit bu anu jelema cerepat tuh dia. Aduh kuat beak kieu. Ieu nu jaga kan dibayar dewe ka. Tampokeun sia. Beak we yang dicarekan. Aduh cilaka ieu. Aduh.
Aduh, ampun. Kakara di kaki si pajit sirit ngoroknya bisa teh. Kantune kok ya terus. Enak ya? Iya kan Haji. Haji. Enak ya Haji. Piak geningan. Oh, iloh. Digaji. Haji aku kasarean. Aduh, punten pisan. Molor wae atuh. Punten pisan Haji Kasarean kasarean. haji itu ku. Aduh, ku sewa. jauh-jauh kitu arek meuli supa ka dieu. Kasare Haji. Punten aduh. Maha atuh nya, kapunten pisan Haji, punten aduh. Awas kalau sekali-kali dipecat. Maaf Haji. Maaf Haji. Awas. Iya, tiga itu nya ada jauh lah ya. Hati-hati Jan. Gua ya udah kumaha ambur aja. Oh, Ji siap Ji. Aduh, haji ka wiwirangan bagai kudu jauh. Si jangan sirit eta tah molor wae ka bisa teh. Digaji ku aing. Molor wae. Mang, euy. Pasak kasakan kumaha? Kaling men tembur kasak lah. Diangeun nya? Kumaha sih ngeunah? Heeh. Isi mah pasti lagi. Anjing. Nice. Oh, makanya keganing sorry nu di warung. Oke. Ya, bentar, Bu. Wah, eta sih aing. Naon, Ji? Siap. Eta sih coba aja ya. Lain ti mah. Di kebon hui. Udah haji ketelak kan sorangan mah. Siap. Kedang euy. Panas lah. Mang, coba sakedeng. Lain kumaha teh? Muka baju muka bisa. Ampun. Pamulikeun eta we. Sikat gigi odol. Odol Mama Lemon jeung bom. Sikat gigi, Odol odol, Mama Lemon sama lemon, jeung bom. bom. Jadi, Kajung pokoknya. oh siap. Tadi sampo odol bom dibeli. Onda nay. Ah, biasa yang ngopi, Mang. Amole. Arya ge naon, Jang? Aku ya kieu baturan ai teh hang mandi. Titah meuli ieu euy. Sikat gigi, odol, mama lemon, jeung bom. Bom. Bawa-bawa deh kah. Jualan balang terlarang. Nah, menang kan gitu nya. Dibejakeun ku dek geura. Oh, siap aya tenang. Siap. Lawannya sekedapnya. Siap, siap, siap. Ah, bejakeun geblek eta mah tukang warung teh lagi lo. Iya ganteng, mangga. Oke. Thank you, Pak. Iya, siap. Mantap. Mang, aya info. Aji. Ini Itu sakaman. aya reman. Iya, abi teh. Itu tukang warung jualan bom. Nu bener sih teh. Ku pake pada gelo aja teh jalan mana? Bakul ayo sekarang. Di mana? Tuh di paling itu, ah. Kumaha teh? Geura. Masa ngariweukeun mu di kampung ieu kuat nikah anu macam-macam wani-wani. Ieu kalori apa naon? Ka wani-wani. Kat ngarasakeun ya di kampung si Haji ieu. Bagong sih kan. Langsung hajar lah. Tuh, Ji, warung mana itu? Mana? Nah, tukang warung bejo. Naon teh? Naon sih teh? Naon itu naon, rame. Bom sekarang. Naon ieu teh? Bejana tadi yang jual bom di dia. Ngarasakeun kampung Haji lain. Aduh. Saha. Sana mana info, sana mana info. Bom-bom naon itu bom? Siap ada. Ada bom. Bom. Biar naon bom mana itu? Tah, Aelan mah ngajual bom ieu. Kalau man cepatan ah. Ayo, Buru. Semua dage bele geura. Ah, siap, Buru. Siap ayo lah atuh, Buru. Hayo. Wah, siap. Mana ya? Aing ka tadi baturna bukan. Pukulin tinggal sorangan anjir.
tarik ting aja cepat nah dek nyeri. Waduh, Bang gitu gimana mah? Mana mah tawani kasihan ya. Coba irung mah, coba irung mah. Lewes siapa? iya bapak genut ke hidup. Oh, mainan-hina. Genut ke hidup. Oh, zona gede. Bapak hidup genut. Dakot. Aing mah cepatan mainan anu tarik dajakeun ka bapak aing anjing dikapret buih ku bapak aing anjing. Mau aing mah gitu aing kedarima. Aing ge beja, aing ge bisa. Abang mau beja mah. Aing ge bisa dulukeun. Pak, dia orang cepatan tarik teh. Aya naon saribul. Dihinaan bapak. Tahan we na. Itu budak kaji eneng geblak lah. aing Sarua aja bapak-bapakna geblak supaman pandingur palah. Aing teh buatan mah. Ayo tuh Pak. Di mana saja neng? Tuh pribadi tuh saja eneng main. Aing aya lagi. Susulan buru. Umpama tangan lot pandingur Pak. Numpang badan Pak. Sok salah aing padaran Pak. Mana jelema na ieu? Kaji eneng ribu geblak berjumpa budakna. Pak, Ayo Jan. orang dihina ku si Aden. Astaga, budak saya budak saya teh. Teuing budak saha? Nya teh nyaho nih ieu saha? Haji eneng nih katanya. Oh, astagfirullahan. Kena. Pakeun jeung angkat buru. Oke. Apa tenang tok jeung jangan cicing. Juga bukan juga. Oh, apa Bang? Enggak bukan. Bapaknya asa kang hina-hina teh. Tuh Pak. Geblak gitu tuh Pak. Wah, nih kabudak haji eneng nih kawan gitu. Tuh. Mana? Tuh. Oh, kasihan ting. Astagfirullah. Hadim. Cager, Neng. Alhamdulillah. Nah, isya mau nang jujur-jujur teh. Ingat teh. Dewek mantap kieu anu mah tuh. Nih kasih kang. Burayu teh. Naon ieu teh? Astaga. Apa tuh ieu? Apa tuh ya apa sah? Haji en. Oh, gitu. Jelema teh beunghar di dieu ya. Apa lagi pasnya kan ini kangen-kangen. Ngopi. Apa ieu mah? Ayo.